Ah, anjir, aya si kocep aing mah. Koream kieu mah aing. Ah, nah gua di dia mending kan gawe di dieu mending oge. Unjak. Aduh, dititah gawe kalau dijeburkeun batur. Ah, kampura. Anu gelo si kocep to aing. Balik, cak kampura. Cukup teh geus rek beak geuningan aya ge karolot kumaha nya. Tapi itu jika nama aya nu hejo tuh saeutik. Aya boga ingon-ingon. Teu nyaho hujan, teu nyawa teu ngareuna da karunya atuh matanya. Ri. Itu lebat tuh. Aya saeutik tuh. saha nu ngarit teh. Ciga si Ece bulut-bulut nama genut nama tuh. Ah, kebenaran bari nanyakeun ka si Ece di mana gaweana si ojak teh nya. Cuk. Cuk. Sok enot baca wecos cangkes. Saha nu gogorowokan. Jauh Cuk. Uwa ngarorowas wae atuh. Engok nu bener ngagoroan teh. Ampura Cuk. Dikerok-kerok teh tuh. Ngadengel. Ngempluk ngarit. Si ojak di mana gawena? Keur husu pugu ngarit teh persieun hujan manten geus cuk celak wae geuningnya panas tapi cuk celak. Ai warek naon nanyakeun si Rojak. Oh, kamar teh si ojak nelpon Cuk. Neangan gawe saya teh di Bandung dah geus lieur lah. Ari di lumur masugan si ojak kamarin nelpon. Kamari teh Cuk. Di mana gawena nya? Ayo wah sugan teh di Bandung teh geus beunang pagawean di bade ku urang mah wa geus senang wa teh mantau kadena ceker eta mah make sendal capit. Ah, Cuk mending ngahina pisan. Guru teu boga teh lah aing mah. Bayar si ojak teh belah mana Cuk? Atuh dah jauh-jauh mangkat ka Bandung geura nanahaonan geus di dieu jeung aing. Ayeuna neneangan si Rojak neangan pagawean dia di dieu. Aduh aing aja. Geus rek tuh di ditu si Rojak mah. Cik teh angga ditu ngarit kaganggu malah geus Oh, kalau ngahina di nyaho di Bandung teh hese nih pikeun teh. Oh jadi kan tuh ganggu wae keur ngarit teh bisa hujan manten Naon da si eta dasar goblok teh cukut aing ngadonda awur-awur dasar kan kaung sia peuteung we bocah naon pagawean teh becus di kota salayang naon pagadagan mantau deui ka dieu dasar kon panggot monyong aing ngabuka pabarayaan teh ai taun nih heuh karunya ai taun kas beleun tukut aing daud awut goblok dasar sia aing berburu-buru teh capek berat ampun kuliah menor mereka cai kemana nih
Tuh kene mangkene kali itu duh. Beneran ieu mah. Mesti tepi ya. Lumayan waktu. Jalan kemana Anyar. Oh, lu nanggung, oi. Wah, si kocep nih, Oh, nyen jalan anyar. Oh, bener si kocep, Ku aing masih ya dendam aing. Ku aing masih ya. Oh, bener si kocep, Si kocep, Kehente. Kuman ku aing di bawah. Oh. Si Uwa aku belum kayak capek itu kumaha. Dendam sih aing ka mana teh? Sia kurungan sia. Tah. Saya kop sia. Goblok. Hakan sia teh. Ngenakan di jailan teh puas sia. Masa saya kentong. Si gendut siawak banyak. Benar kabur. Astagfirullahaladzim kalau teh. Aduh. Wah, ngacir. Wah, aduh. Dasar si kentong goblok. Kenal jorok kan dia tuh. Aing kercapek aduh ampun. Aing kerberat teh. Durian wae teh nyawa di mana. Aing wae bener betul kata. Sujuna balik mun da asar. Si Rojak geus balik acan itu. Geus balik ieu mah. Oh iya nih si Rojak teh. Jak, kenaon? Wah, Kenaon? tungguan di kamari kene ka dia teh. Kamari teh nelpon teh kenaon? Kamari teh nitah digawe ieu nyeun jalan aya proyek Ah, hoream teuing nyeun jalan kieu mah. mah ke hoream wa. Ada. Tapi lagi ieu hungkul duaan urang jeung si Kocep meureun gua mun daek mah. Ah, hoream teuing gawean lagi di nu kieu mah euy. Nah nyeun jalan hungkul aya soal ku prasepres ieu mah kurang nih. Ieu ge eta hungkul ieu mah kurang bae wa lah. Soal ku prasepres ieu. Anjir aya si kocep aing mah. Hoream kieu mah aing Nah, wa di dieu mending kan gawe di dieu naon mending. aing mah. Sudah. Aduh, dititah gawe kalau dijeburkeun batur. Kampura. Anu gelo si Poceto ayo. Balik, kampura. Naon si Uwa cepet kurung gesuk kitu dititah gawe batur. Mere lowongan. Anjing hopong aduh. Wah, ieu mah kudu diontrog cuana kaditu nya. Wah, jeung bararaseuh deui.